Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna. Terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna, horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing hade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra. Dina kitab Bukhari caritakeun lamma humilai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra. Eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirna kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana ghanimahna loba diboyong ka Madinah, harta bendana segala rupa aya. Timimiti alat-alat perangan nu canggih saat eta, kendaraan saat eta panghebatna, uang dirham urang dinar loba luar biasa, perhiasan-perhiasan, berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana? Sayyidina Umar mah ngadoa teh Gusti, kuari segala rupa aya ieu, alat perang segala rupa aya, kendaraan segala rupa aya mewah, segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya, hayang dahar teh hese, hayang nginum teh hese. Gusti besi jadi sungkunan. Ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana, Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu taqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajat. Tina ya nabi teh disungkun ku Gusti, besi ieu teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi hati hati dah sakitu lobana bagikeun ghanimah teu hayang saeutik-eutik acan. Aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon kitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga. Di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi, dunia jadi istidraj. Lamun tas gariung aju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae ternyata gak pernah cerik. Ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok. Tuh udah kuwadi. Aduh Masya Allah karim udah wajib cerikan teh saeutik. Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh. Ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidrak. Ya Allah urang mah golosor cau alhamdulillah nu kamari ge can beak golosor deui apel alhamdulillah Masya Allah golosor deui kitu anggur alhamdulillah bo di imahna sakumaha toko buah-buahan haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah. Ieu mawa sarjan sakilo kan jadi loba tapi nyana bunga celaka kudu kumaha tuh Sayyidina Umar ya Allah ya Rabbi ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti ya Allah ya Rabbi ulah Gusti jadikan istidraj bere abdi ulah resep kada dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tamu urusan Gusti. Masyaallah Gusti
kamari marada loba kok ayeuna saeutik Gusti siapa goreng tungtung cak Allah teh ya tuh garada resep teh eta mah ulah tuh anda lamun urang ngariung ngajut tadi bare berkat alhamdulillah masyaallah nuhun Gusti berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang nginum ge ngarokon teu Gusti ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti 3 kali baik ieu abdi ka rumah sakit Gusti tolol tolong budak nggak ada anak kos gitu pisinin tuh orang walaupun bag loba berkat alhamdulillah ba istidrat terasakeun ge dahar sanggeus sadahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud henteu lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres urang mah teu pernah kitu Pak alhamdulillah bu beuting dahar berkat subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat tolol seuri deui goblok jasa maksudnya ayah jelemana kuari ge ya Allah mah jauh ti si eta lah kuduna makan merenung ketika dek di dahar urang dek di dahar Gusti isi istidrat lain masakan nama bagus jeung eunah bisa moal ya abdi hudang Gusti Masya Allah andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa tapi mamalana kan ka abdi lamun teh mah ieu duitna dipake meulina teu beres masakna teu beres atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti ya Allah ya Rabbi nu ngomong ka situ Allah macan ngadenge cili aing segede kieu can ngadenge encan nya mah wae geus beres dahar itu bea kan bungkus deui nu eta wae ku adu bang nu batur ge kunyana cek aya ge eta mah bagian abdi lah sia mah kudu pohara masyaallah eta mah ngaranna kieu berkat iya walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaumna seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur sapalkah satahap blok aya di luhur aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap istidrat teh ditarik saeutik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun istidrat masyaallah urang lamun ngaji ngaji bahasa Arab hese al istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi maksudna pindah istidraj teh saeutik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangaranna sanaon tah urang nentak lamun Sunda mah satetece di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi urang di urang naon sana saundak mah iku mah wong Jawa seundak gitu ih mengkonon sih mah ge iya ini mah bahasa kita apa iku saya bodoh saranti itu jauh lah ngomong ngaisin awak bahas ya mah eta teh aya nu ti handap ka luhur aya nu ti luhur ka handap istidrat ngaranna maksudna ditarik saeutik lalaunan aya jelema ku hari ngaji lalaunan saminggu sekali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik ibadah sarua
ibadah ge sarua bae anu tadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan karesep dunia mimiti tadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun tayang setik kabelah dieuna terus badanana berusaha ulah resep saya mau bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teu usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu kuari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidraj naiklah tak jadilah wali Masya Allah henteu sakaligus salaunan istidraj aya deui eta mah walladzina kazzabu ieu mah jelema anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantap dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantap dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah kemana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambeu ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah kuarinya na ditita kampanye naik ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teu nyaho nu kamari di kiai-kiai kuari rada bau kiai si kitu kamari mah boh hebatnya saya kiai di situ aya para kiai boh kiai eta hebat kuari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai gitu kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle kuari kiai anu asup ka partai kiai asup anu ka Golkar terutama deuleukeun di Kabupaten Pandeglang saksian di Kabupaten Serang Ambalaya di Kabupaten Tangerang sepengalaman kaula di Bandung di Garut di Tasikmalaya eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil nu dibere motor nu dikamekakeun kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna eta teh keur dibongbroy diisidraj ku Gusti Allah horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik dibetot mun tadi mah ti handap ka luhur jadi sholihin ti handap ka luhur jadi wali ku ari batiluhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain kitu pagawean nyana diistidraj ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna kamari mah macalab diatun lamanawiyatun watut tanawau samayatu kuari mah lain deui kotok negeri ini ganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri
sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh di istidraj ieu ayatna ieu wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'i tinggalkeun ku aranjeun kabeh jelema-jelema anu nyelewengkeun menyalahgunakeun asma-asma Allah dipake ngaran pangeran nyana patung nyana awas sayujzauna ma kanu ya'malun tunggu tanggal mainna bakal dibalas jelema-jelema nu kitu jaga di akhirat jasa amma kanu ya'malun kalawan balasan pagawean nu kunyana diperbuat ieu ayat qoblal amri bil qital memeh perintah perang seperti apa tinggalkan balieuran memeh aya instruksi perang mun aya jelema nyalahgunakeun asma Allah indit Muhammad bejakeun ka umat tinggalkeun memeh diinstruksikan perang beres tah nyaritakeun kafir musyrik munafik jelema anu nyalahgunakeun asma Allah wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqq jeung tina sawarehna jelema aya nu ku kaula didamel cek Allah ummatun umat yahduna bil haqq anu nuduhkeun kalawan bener wa bihi adilun jeung nyana lurus ajeg adil ku bener eta aya terus beti zaman Kangjeng Nabi pupus teh terus estafet ka para sahabat di zaman sahabat teh tegak agama teh lantaran deukeut keneh ka Kangjeng Nabi dilanjut ku para tabiin di zaman tabiin ge tegak lantaran deukeut keneh ka para sahabat dilanjut ku atbat tabiin di atbat tabiin ge masih kena tegak lantaran deukeut keneh ka tabiin mulai ti atbat tabiin rada goyang-goyang ku hari atba rada goyang di atba urang mah ku hari geus atba sese neangan anu bener teh geus sese pan bisa bener sote urang nuturkeun nu kamari teh nuturkeun nu itu teh nuturkeun nu itu estafet ngaranna silsilah nuturkeun nu itu bener langsung ka Kangjeng Nabi karak ai ieu mah pan guaring putus ha guari nuturkeun nu eta sedengkeun nu eta na ge kos kite nuturkeun nu itu teh kos kitu atuh geus putus teu boga turus tapi cek Gusti Allah Muhammad bejakeun ka umat anjeun saat umat para rutus tina nuturkeun ka leluhur-leluhurna di zaman urang kuari geus para rutus lantaran atuh boro-boro ka Kangjeng Nabi urang maka zaman pejuang 45 bae ge pamarentah teh geus teu nuturkeun leluhur abri geus teu nuturkeun leluhurna polisi kitu keneh rakyat geus kitu keneh ku ari teh meureunanan hararudang eta tulang-tulang anu memperjuangkeun bangsa Indonesia jeung nagara leuleuk nyana ka rakyat deuh rakyat sia teh nang aing memperjuangkeun kunaon ku ari diacak-acak tuh kepala polisi nu baheula aduh polisi kunaon sia teh kararitu nang aing ngamerdekakeun baheula berjuang kitu keneh abri Bung Karno beserta Bung Hatta, Imam Bonjol, jeung Raden Ajeng Kartini, Cut Nyadin, Patimura, dan pejuang-pejuang nu baheula hudangnya. Duh, siapa? Artinya orang geus tuturkeun nya eta keur carita pejuang eta ku ari Islam. Nu kamari ieu di zaman masyaallah Syekh Nawawi Tanara zaman Ki Khalil Bangkalan
ulah zaman para aulia Allah, zaman wali sanga ulah ieu nu kamari ieu. Terus ka belah dieuna tak zaman Syekh Abdul Karim, belah dieu terus zaman Ki Hasyim Asy'ari, terus ka belah dieu Asnawi Kudus. Eta ke masih buaragus kene cikene zaman kolot-kolot urang baheula. Di ditu aya Abuya, di ditu aya Ki Bustomi, di ditu aya Ki Abdurrahman, di ditu aya ajengan Imam, di ditu aya Ayah Banjar. Terus sararapu kene Masya Allah satu suara, haram eta haram kabeh, halal eta halal kabeh. Bagejlog ditaluturkeun sampaikan kaya rakyat ge ngadenge si ada sia udah jadi pamadatan bahasa kiai. Si ada sia ulah nyokot duit ke Kelembungan, bang teh ke Kelembungan disebut lagi. Bahasa satu suara haram. Tek bae aya nu kaluaran ti Mesro. Aya nu kaluaran ti Australia, nu kaluaran ti Amerika, berbagai keluaran ngahiji di Indonesia. Ieu teh dimodif bunga bank jadi halal, kredit beda harga 2 akad jadi halal. Nyana tanggung jawab lah, udah saya tanggung jawab, ambo seuneu sia tanggung jawab. Cikene Masya Allah karim. Kuari ke zaman acak-acakan. Demokrasi kamari rada terpimpin, rada bagus kene, rada ngeunaan kuari mah demokrasina teh geus kabablasan. Disangka kurang zaman reformasi teh ngeunaeun, ternyata kuari mah kudu revolusi. Lantaran mana kuari kemajuan politik, nah mana kuari kemajuan perekonomian anak defisit sampai 3%. Lamun defisit sampai 4%, 5%, negara acak-acakan acur di Indonesia. Sejarah Indonesia can pernah turun 3%. Kuari geus 3%, naik 4%, 5%, acak-acakan. Tidak bisa dipertahankan ya makajeun kumaha ge. Perebut Amerika jeung Cina. Negara urang percis ongkos pabrik, limbahna teh diperebutkeun pabrik teh ku jawar anu, ku geng anu. Ieu negara Indonesia percis bagaikan pabrik diperebutkeun limbahna. Amerika hayang, Cina hayang. Persekongkolan Amerika jeung anu Cina persekongkolan jeung anu. Dibuat tidak berdaya Indonesia teh sebab ada perjanjian. Kemudian Indonesia pemudana diloloh ku mabok supaya 10 tahun yang akan datang bodoh Indonesia ku bacak aing bacak Amerika, ku bacak aing bacak Cina, ku hari keur bercokol di Indonesia persis kos pabrik diperbutkeun limbahna. Deuk kumaha coba acak-acakan kakarak tahun sakieu ulah boga hayalan tahun berikutnya bakal bagus. Ma min zamanin illa syarrun ba'da. Terus makin acak-acakan. Urang mah maot meureunanan komo si eta mah geus kolot. Moal kebal deui. Tapi kan muncul anak urang, muncul incu urang. Sementara mabok merajalela di mana-mana. Mun nyaritakeun tentang mabok berarti kan aya penjualna. Lamun nyaritakeun aya penjual berarti kan aya ekspor di luar negeri. Ekspor di luar negeri kok begitu aman, aya polisi jeung abri kok begitu aman sih. Wallahu a'lam. Seperti etalah keberadaan negara urang. Pikir ku urang diantep ieu negara urang. Lamun cacak-cacak pondok pesantren anu lillahi taala Banten, Pandeglang, Serang, Tangerang, Bogor, Jawa Tengah, Jawa Timur, Padang, Aceh, mun kiai pondok pesantren salah, wallahu alam Indonesia. Lain cakula intelijen jaritakeun Indonesia masih kuat lantaran masih banyak pondok pesantren salaf. Amerika sabaraha ribu di urang ngaintelanana. Geus teu serab dalaku pemerintah, ku birokrasi urang geus teu serab dalaku kiai-kiai modern. Sebab keinginannya sama dengan dia, ingin beli mobil, ingin istana, ingin wanita, sama dengan aku, hanya beda motif doang. Tapi pondok pesantren salaf dibere duit ki podoli leutik teudekeun gede insyaallah.
atuh eta mah deres dibere keneh Haji Pedi mah teu kudu dibere da rusak jasa pantah mah tuh beladi tuan rusak tah mah acak-acakan tah nu dipake ka serep ge ketika geus teu daekeun ngadahar duit pamarentah geus teu daekeun kemewahan pondok bae sederhana tetapi mantep naon kitu ngaran moralna ieu nu masih kene diperhitungkeun anu masih kene hudang ti peuting motifna naon Allah eta nu masih kene didenge ku Gusti Allah cacak jelema hudang ti peuting Allah-Allahan nu teu bermotif semata-mata Allah wallahu alam Jakarta geus dikumahakeun meureun Tangerang geus dikumahakeun meureun Banten geus dikumahakeun meureun Indonesia wallahu alam untung masih kene aya nu hudang ti peuting kiih tapi cek Gusti Allah kehancuran bangsa kehancuran umat Muhammad bejakeun ka umat-umat anjeun terus khususna ieu teh ka urang mah ka umumna mah kakabehan termasuk urang kuari dibaca dihartikeun sakemampuan urang bejakeun Muhammad wa mimman khalaqna tina sawarena jelema nu kukula didamel cek Gusti Allah aya ummat yahduna bil haqqi anu terus bae nuduhkeun kalawan hak teu pernah ngalirik ka sisi kagigir saat-saat batur ngahalalkeun nya nama haram bae saat-saat batur bisa rumbangnya nama embung saat-saat batur engkeuy yang di luhur panggungnya nama henteu hayang hiji bae yahduda bil haq teu pernah hayang pamere ti pamarentah teu pernah hayang pamere ti organisasi teu pernah hayang pamere ti jelema-jelema hiji bae boga kayakinan ka Allah yahduda bil haq aya Muhammad terus bae saat Indonesia acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Baghdad acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Iran acak-acakan hiji mah kudu aya bae saat Mekah acak-acakan Arab acak-acakan hiji mah aya bae Turki keur diobok-obok wari hiji mah aya bae Amerika bergain multinasional acak-acakan Baghdad supaya napas Islamna eueuh dek didemokrasikeun serang deui Turki serang deui Suriah serang deui Suriah terus Turki terus ulah aya carita-carita Islam mulai ku ari Amerika dengan keyahudianana negara mana ku ari anu masih kene kuat intik kunyana ulah dengan politik dengan ekonomi hancurkan tapi wa mimman khalaqna tina sawarena jelema aya nu didamel ku kula Muhammad pijakeun ka umat tu yahduna bil haq aya umat anu selalu nuduhkeun kana bener saat batur teu wani nyaritakeun bener nya wani sebab teu hayang di alam teu hayang di agung-agung dibere ge teu hayang leutik mah si eta tah mah tegekeun geura Muhammad bejakeun ieu mantap teger saha eta anu wabihi adilun lurus adil dengan hak tesieun saltikeun hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dicoba di negara baheula aya Buya Hamka masih terngiang-ngiang di telinga orang haram mengucapkan salam kepada orang-orang Kristen yang sedang mengadakan Natalan. Buya Hamka tertulis di berbagai koran majalah dan diabadikan di negara orang. Padahal Buya Hamka diakui oleh bangsa Indonesia di luar negeri. Kristen, Yahudi, encek ngaku ke Buya Hamka dengan kecerdasan, tetapi nyana melalui haram bangsa Indonesia umat Islam mengatakan salam istimewa Buya Hamka. Tadina di Muhammadiyahkeun akhir hayatna Islam sebabnya ada boga guru torikoh terngiang-ngiang di telinga orang
komo nu belah di itu mah zaman Ki Hasyim Asy'ari iman nu belah dieu bae belah dieu masih terngiang-ngiang Gus Dur dengan gaya Gus Dur tersendiri tetap bae nya nama ngagocek-gocek jelema cak batur haram cak cenah henteu cak batur henteu cak cenah haram digocek-gocek jelema eueuh teu kagocek ku jana digocek bae kajen ku kumaha ge ya kabeh ulama ngaharamkeun ka inul Oma Irama haram cul bae di televisi Oma Irama apa bedanya Roma Irama itu kan inul laki-laki beres selesai saat gerbejena jilbab dilarang kemudian keras kabeh lebih berisik menentang Gus Dur nggak apa-apa nggak berjilbab juga babari jasa Gus Dur digocek kabeh ujung-ujungnya korenganan keur di lobi ku Gus Dur nyeritakeun salam selamat pagi haram masak pakai selamat pagi ya ku Gus Dur yes. Dan lain-lain digocek-gocek ku Gus Dur tapi berubah wajah Indonesia teh berubah kok makin membaik kok Islam makin lekat nyana kunjungan ke berbagai negara nama Islam Salafi pernah dibawa kunyana dengan kekuatan Gus Dur dengan cara Gus Dur sendiri ketika nyana dilengserkan make celana pendek dengan gaya Gus Dur sendiri terbukti kuari jasadna masih utuh nuzarah sampai ayeuna teu pernah putus-putus terbukti kewalian Gus Dur cak wali terus kabelah dieuna saha deui nu kurang didenge setelah Gus Dur tinggal aya hiji deung Habib Lutfi di pemerintah teu main jana mah di politik teu main di organisasi ge di NU teh nya nama daek-daek hante-hante tapi deres rada didenge kayaknya ku berbagai kalangan tinggal hiji nyana andai katanya da eueuh kumaha andai kata ieu mah caritakeun ieu keur caritakeun wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqq wa bihi yadilu nyekelan hak dengan haknya lurus jujur dengan gayana masing-masing Ki Hasyim Asy'ari kitu gayana Kiai Yahid kitu gayana Kiai gitu Buya kitu gayana Gus Dur kitu gayana terus sampai ayeuna Habib Lutfi kitu gayana ya nama kitu bae gayana tetapi napas Islam jadi luhur Thariqah jadi luhur NU jadi kanyahoan salah nate kunyana nu nyaritakeun ketika orang-orang NU nyaritakeun bener nyana teu pernah nyalahkeun tapi ketika nyana nyaritakeun kelurusan begini ternyata NU geus keluar tidak kelurusan berarti garaku saralah tinggal hiji nyana wa mimman khalaqna tina sawarehna jelema nu kukula didamel waman umat yahduna bil haqqi aya umat anu terus bae duduhkeun kana bener jang supaya jelema ka mana sih ieu ka mana sih ieu oh ieu tra dihasudan teu eureun ulah disangka teh dihasudan malah nu ngahasudanana makin loba tapi makin merepek coba ge deurekeun sebabnya ka Allah hiji Allah deulekeun Allah ngadekeun Allah nyahun nyana sieun ka Allah aya bakalna nu diangkat ku Gusti Allah boga makom-makom tertentu anu terus benar iyalah umat Kangjeng Nabi Muhammad sakumaha dina hadis dijelaskeun la tasalum min ummati ummatan qaimatan bi amrillah la yaturhum min man khadalahum wa la man khalafahum hatta yati amrullah wa hum ala dzalik bual eureun-eureun ti umat kaula Muhammad Kangjeng Nabi hadis qudsi dibejakeun ka balerea moal eureun-eureun Kangjeng Nabi ti umat kaula aya umat anu terus bae nangtungkeun negakeun bi amrillah urusan Allah haram caritakeun haram halal caritakeun halal makruh sunah tu pernah sieun layal turhum man khadam teu pernah ngabahayakeun ka jelema nu ngahinakeun kanyana pemerintah nyaca terus bae
kiai-kiai nu sejen nyararaca terus bae dengan penuh keyakinan ke Allah, teu pernah gimir, teu pernah sieun, disengsarikeun ku kiai, ku ustad, ku masyarakat, ku terus bae nyara mah. Dek didegekeun dek teu Allah bae pokona mah. Aya ta umat model kitu. Ditimbulkeun ku Gusti Allah saat mana bae aya bae. Wala man khalafahum tasieun ka jelema nu nyulayan kanya. Weh, cenah si anu mah teu nuturkeun ka kiai sabodok. Cenah kelompok anu teu nuturkeun ka kajeun. Cenah pemerintah kita nuturkeun bae bae. Aing mah deuk aing bae ka Allah. Abe ka tembong jelema acak-acakanana jeung rusakna. Ketika nyala terus bae ka Allah, nyala teh dituturkeun rusakna berarti sekian persen. Ketika nyala terus bae ka Allah, jelema nyacan ka nyala rusakna berarti kajahoan. Terus mal irin-irin. Tesieun kun jelema ngahinakeun kun nyulayan hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dzalik, hingga datang perintah Allah maut nyana tetep bae dina tegas hiji wa mimman khalaqna tina sawarehna manusia aya anu ku kaula diramal Gusti Allah ummatun lain hiji umat loba bisa oge per negara hiji per kabupaten hiji atau aya bentuk organisasi ummatu yahduna bil haqq wa bihi ya'dilu. Masya Allah urang ngadenge ieu bunga alhamdulillahirabbil alamin. Saat jelema megol aya tuturkeun, saat jelema mamang kembali kanu bener, saat jelema kebingungan aya jang cecekelan. Selalu aya bae moal dibeakeun ku Gusti Allah, acak-acakan politik jeung ekonomi jeung budaya aya bae nu lempeng. Deuk didengekeun deuk teu nyaritakeun benerna politik, nyaritakeun benerna ekonomi, nyaritakeun benerna budaya. Ketika kajahoan politik nu bener, nu salah bakal kajahoan. Ketika nyaritakeun ekonomi nu bener, nu salah bakal kajahoan. Negara urang kuari politik keur acak-acakan kajahoan. Ekonomi geus dikuasai ku Yahudi. Urang ngaji takrib, urang ngaji Fathul Muin, pelbah jaritakeun bab muamalah perekonomian geus teu kapake saeutik-eutik acan. Tapi terus bae nya namanya nyaritakeun deuk dipake deuk henteu. Wa bihi ya'dilun. Masyaallah. Lurus adil moal eureun-eureun la yazal ummati. Mual eureun-eureun la tazalu min ummati, mual eureun-eureun ti umat kaula ummatan qaimatan bi amrillah. Bunga urang setiap saat aya bae. Zaman Kangjeng geus jelas Kangjeng, terus sahabat wah khulafaur rasyidin, zaman tabi'in, terus zaman asbat tabi'in aya bae muncul bae ulama-ulama anu yahduna bil haqqi wa bihi yadilun. Zaman mazhab Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, terus ke belah dia blok. Zaman Tuan Syekh Abdul Qadir belah dia zat. Zaman Imam Ghazali belah dia deh plak. Zaman Imam Nawawi belah dia zaman ulama-ulama beladir termasuk Syekh Nawawi Tanara, terus Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian gitu Madura Kiai Khalil Bangkalan, terus diteruskan aya bae penerus anu kita pernah gideg satik-atik acan yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilu. Engke mah nu bener teh kan disengsarikeun, nu bener teh disengsarikeun ku loba-lobana nu jore disengsarikeun. Ku loba-lobana nu jore bakal disengsarikeun nu bener teh. Tapi nya mah biasa-biasa bodoh disengsarikeun ge aing mah kieu bae. Dihina, dicaci, dibaki. Aing mah kieu bae boga patokan keyakinan ka Allah. Tapi kebal eta mah cobaan doang mulai. Boga perhitungan kan masyarakat ya urang kos kieu amat ditungtun ku kiai etanya asana cabrek ieu menang itu menang ieu menang itu menang nu haram dia cak aing mah ih si eta mah cak gebal kabeh aju urang kudu mere bae ka nyana mah deui masyaallah jadi paksa
Yulah itulah itu urang neangan nu bener yuk kayak neangan ya kapan mulai ditinggalkan kan kiai nu eta teh kulantaran ditinggalkan wah beuki dahsyat anu ngomongna macam-macam ih ai ku Allah endek diluhurkeun mah luhur bae endek ku Allah dikahandapkeun mah handap bae kanjeun kuku mah emang nu nyana ilmu emang nu nyana nu Allah awas ya nyalahgunakeun ilmu nutup di luar nama pondok pesantren horeng di jero nama sekolahan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama poswan di luar nama ayat suci Al-Quran horeng di jero nama jabatan awas ya nyalahgunakeun ayat kuaris ya keur dijayakeun ku Allah secara zahir ganti panggung pindah panggung awas sakedeung deui ngagejret sia deulekeun nyalahgunakeun ayat dipake ka Golkar goblok je Golkar mah Golkar bae kiai mah tuh ulah sok ngajualan ayat segala ayat di teangan sapi lah pake ka Golkar sapi koneng lah pake ka Golkar ya kumaha coba haju tangkal asal aya tangkal dikulkan aya dikurankan aya tangkal hayu pake nyayuan Golkar moal kebel ya umur kiai deulekeun ya deulekeun udang-udang tinggal udang-udang sorban ngangsar ka hadap bila perlu tambahan deui panjang deulekeun sia ngeson sia kajen kumaha nyalahgunakeun ayat ji bang riba dihalalkan moal kebal ulah dilawan Ki Uci cenah ngaharam-ngaharamkeun sagala bunga bang sagala mal maju negara atuh aing mah urusan jeung baju negara ieu lempangkeun ku sia dorong pajukeun ieu negara ku sia teu deunang ban ku sia aing mah teu maksud ngamajukeun negara aing mah ngamaksud ge ngamajukeun umat nu aya di negara supaya ulah maksiat sia mali lawan ja gue deulekeun ngesot ja kajen kumaha ngaharamkeun ngahalalkeun segala kredit segala naon Ki Uci mah kieu ortodok ye ji atuh aing mah emang bladitun ortodok aing mah sia nu modern sakumaha kemodernan sia halalkeun ku sia dalilan ku sia ngadu sia jeung aing emang aing teu bisa ngan aing mah embung seleh aing seleh aing izin jadi teu Ki Uci cenah boga ka izin mah pagon izin aing ge sarua bae embung izin ka Allah lu kos kitu diurus-urus di debat-debat teu kudu geus adapkeun ngesod aya kiai anu ngahalalkeun kredit ku ari setruk minta cai ka kula cenah budu cenah ieu cenah negara minta cai ka Ki Uci cenah mentana negara-negara boga salah ka Ki Uci salah naon tuh jeung aing dan aku lah ngahalalkeun kredit itu urusan si lalu yang cek aing cia tuh ulang gitu mah kau yang dikatak sia ngatak ente non ente urusan si Allah ayo ente geus gampura tiba lagi geus gampura memeh lahir aing geus gampura ya Allah sieun lah sieun anu ngajual wakaf teh mimiti bebe jaga kula wakaf deuk dijual jakula haram cenah ieu mah wakafna deuk di ka pasantren haram sarua bae ulah bebe jalaga bau ucu caringin caka bau ucu haram sarua bae ye tetep bae kudu dijual meunang saminggu buta matana meunang sabulan stroke terus teu bisa neuleuh teu bisa leumpang dibawa ke mana bae heran dia tah dokter cek dokter penyakitan buku setruk penyakitan dokter Brown dokter tolong penyakitan buku kan dijaga teu leumpang penyakitan eta si dokter kan salah nyana dokter goblok dah mah cek medis maksudnya penyakitan cek kan dokter mah darah bagus kemudian atau jantung bagus paru-paru bagus dan lain sebagainya iya nggak ada penyakit cek tuh ini nggak bisa jalan ini mah nggak bisa jalan juga nggak tahu lah coba ke orang bisa cek darah teh mungkin ini mah kesurupan kali
dokter ya di Indonesia mah macam-macam segala percaya kasurupan segala naon dokter ilmu dokter baik saya udah juga saya juga pernah kayak gitu ya orang pengalamannya nah dokter udah pernah kasurupan tak asal salah kawas lamun tadi nyaritakeun umat manusia nu yahduna bil haqi urang teh bunga lantaran setiap saat aya bae jelema anu henteu kagieung-gieung ku situasi jeung kondisi nyamananya nama tetep bae nyekelan hak Al-Quran terus bae kunyana dibaca dihartikeun dikembangkeun nyana mah teu sieun dihina dicaci dimaki sebabnya nama terbuka tujuan dunia hiji bae nama hayang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala numantak kangjeng Nabi geus caritakeun ke bakal aya jelema anu terus-terusan ngembangkeun haq anu la yadurruhum man khadzalahum wala man khalafahum tengah bahayakeun kanyana jelema nu ngahinakeun jeung jelema nu nyulayan dina artinya na teh henteu kageing teu kagieung teu kumaha nyana mah tetep bae nyana bae jeung Allah setiap saat aya bae umat nu model kos kitu alhamdulillahirabbil alamin ieu mah deuk nyaritakeun kebalikan tinu tadi aya jelema anu ngabohongkeun ka ayat Allah kafir berarti teu percaya mah walladzina kazzabu bi ayatina ari jelema anu ngabohongkeun ka ayat kaula nu agung ceuk Allah yani Al-Qur'an khusus ahli Mekkah baheula lamun ditingali tina kaumuman ayat berarti khusus urudna umum maknana ieu kan baheula teh jang ahli Mekah anu buang kawara Kangjeng Nabi dakwahnya na teu percayaan Kangjeng Nabi mawa mukjizat Al-Qur'an nya teu percayaan maka turunlah ayat ieu khusus jang ahli Mekah umumna jang urang Cikupa termasuk pasar kemis buah BH iya Masya Allah jelema-jelema nu ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'anul Karim sa Yahudi ngabohongkeun ka ayat teu percaya ka Al-Qur'an sa Nasrani ngabohongkeun ka ayat teu percaya sa Buddha sa deui Hindu sa deui seluruh kafir nu teu percaya kana Al-Qur'anul kumaha bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun engke ku kaula bakal ditarik saeutik teh kalem teh sakaligus darjah ba'da darjah Masya Allah ditarik ka mana ya ditarik ilal hila kana rusak min haitsu la ya'lamun dengan caranya na teu nyaho kafir-kafir Mekah nu baheula teu percayaan ka Kangjeng Nabi teu percayaan ka Al-Qur'anul Karim nyana dagang maju nyana usaha maju nyana bisnis maju berbagai kaulinan keheureyan dunia mah maju maksudna naon dimajukeun teh ku Gusti Allah supaya nyana terlena dengan kemajuan dunia makin maju makin teu percaya ka Al-Qur'an makin maju makin ngabohongkeun ka Al-Qur'anul Karim makin merasakan mayapak dunia muyah mayeh bok di joro bok di pintu halayah di tengah maka jalan-jalan oh nyana ka Al-Qur'an kumaha tah lamun geus pokos kitu maju mobil aya di aing kendaraan aya di aing usaha aya di aing
jabatan aya di aing, ieu istana aya di aing, awewe hayang nu kumage aya di aing. Mana mungkin inget ke Al-Quran? Beuki kacau pikiran anak. Jauh karena percaya ke Al-Quran. Ngabohongkeun ka Al-Quranan nyana teh mantep 100%. Teu percaya sama sekali sah Yahudi, teu percaya sama sekali kana Al-Quran sah Nasrani, teu percaya kana Al-Quran sama sekali sah Hindu, Buddha, Konghucu. Kumaha ta bakalna sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Saeutik-saeutik bakal ditarik ku Gusti Allah dengan caranya na teu nyahoeun. Horenganan dunia mah dimomoy ku Gusti, Horeng dek dicilakakeun horenganan ku Gusti Allah teh haitsu la ya'lamun, nyana teu nyahoeun. Dibongbroy ku dunia, horeng eusina mah cilaka, siksa boh dunia boh akhirat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Teu nyahoeun nyana. Kabir. Urang Amerika datang ke Indonesia usaha nyieun pabrik. Urang Vietnam urang dan Jepang datang ke urang nyieun pabrik. Urang Korea datang ke urang nyieun pabrik di urang teh usaha. Urang Cina datang ke urang. Urang teh dijadikeun lapangan kerja, emang dibuka ku pemerintah teh silakan demi untuk maslahatan rakyatna, kesejahteraan rakyatna, ulah aya nu nganggur supaya nu nganggur bisa gawe. Datangnya na ka urang nyieun pabrik egle. Wara. Weh, nyieun deui ku ari cingluh. Cingluh bahasa gondrong cingluh. Baheula pabrik engsel, terus kebelah dieuna nyeun pabrik deui kitu Pakpung Oil. PPO Pakpung Oil teh. Terus kebelah dieun pabrik-pabrik wah malaya Cina kuari Korea. Amerika ge termasuk. Kumaha maju nyana mah. Sebab dimodalan ku negara. Datang ke orang teh nyukut duit negara dengan caranya natea perjanjian jeung negara, langsung nyieun pabrik, meuli tanah nyieun pabrik, buka lapangan kerja. Nyana mah untung ka jeung kumaha dimodalan kurang, diamankeun kurang, dimajukeun kurang, nyana mah ngan sakadar jadi hulu doang. Mana coba pabrik anu ngaran Haji Soleh eueuh. Iya sugan ieu mah pabrik mah Haji Makmun eueuh. Sugan cenah ieu mah Haji Arifin eueuh. Kabeh ieu nu si Tegwan. Ieu anu si kitu siang-siang melingseng. Anu si itu kabeh Cina kabeh. Tanah ge tanah Cilongok nu Cina kabeh. Keptos nu Cina kabeh. Kaete kabeh nu Cina kabeh. Kuari geus teu Cina dibere babari Cina mah. Lantaran ieu nagara urangna babari jasa disogok tata langsung tata mah birokrasina babari jasanya maju kuari manusok gesian hotel di Jakarta teh orang kafir, anu meuli mewah teh orang kafir, restoran mewah anu dalalaharna orang kafir. Baju-baju nu mahal nu meulina teh urang kafir, sepatu nu mahal nu meulina urang kafir. Hayang awewe nu kumaha bae di Indonesia aya urang kafir malulu, kafir di bongboy. Lantaran nyana teh teu percaya ka Al-Qur'anul Karim. Mungkin boro-boro ngadenge Quran ngadenge azan ge geus garieungeun nya mah. Huru-hara nu kamari gara-gara azan di Jakarta ge hampir-hampir bae. Namun di Jakarta suara azan geus teu meunang. Satu ketika orang Amerika bebeza bahwa kami tidak nyaman di Indonesia sebab ketika waktu-waktu tertentu terus-terusan banyak suara azan. Mohon ke pemerintah ya mohon supaya azan itu supaya tidak terdengar. Hampir-hampir pemerintah kapancing. Hampir-hampir di Jakarta. Di Jakarta ulah macam-macam 2 tahun yang lalu hampir kapancing. Hampir teu meunang ku nurut-nurutna ka kafir. Begitu konsul jeung kiai di Jakarta. Jangan sembarangan. Kok suara adzan sampai nggak boleh keluar? Emang kenapa? Ini katanya banyak banget ngamet luar negeri. Jangan supaya
supaya nggak ngedenger tuh bagaimana katanya tuh cak pemerintah. Atuh kalau nggak ngedenger mah gampang, cocokin aja pakai timah ininya. Berapa orang sih orang kafir? Kakara digetak gitu pemerintah kakara bila perusiana dicocokkan ku aing. Untung tak Kiai Jakarta mau dibejakeun kula ngaranna gagah. Hampir eta kos gitu. Coba lamun terus dicekel ku kafir. Engke ayo gerak. Ya Allah gubernur da kafir kahandap da kafir engke kujana dirobah lalaunan. Acak-acakan ujian. Nah secara dunia ya maju padahal sanastadrijuhum kes eker disungkun ku Gusti Allah diistidraj ditarik lalaunan ke arah cilaka. Maksudnya ke arah cilaka teh dek dikanarakakeun supaya mantep nya teh percaya anak Al-Qur'an teu percaya anak Al-Qur'an nya bohong keunah nu kawari 70% wari supaya 100% terlena nyana dengan dunia. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun nyana teu jahueun keur disungkun ku Gusti Allah. Mobil pang mewahna, imah pang mewahna, pakaian pang mewahna, awewe pang mewahna, pabrik pang majuna. Horegan keur disungkun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Sing ade urang ge sarua bae. Lantaran Sayyidina Umar teh waktu keur nyerang Kisra dina kitab Bukhari caritakeun lamahum ilailai barang dibikeun ka kawasan ka Sayyidina Umar lantaran diserang ku Sayyidina Umar Kisra eta teh eleh haju menang Sayyidina Umar teh berikut jeung para tentara-tentarana. Akhirnya kapan istana dikuasai ku Sayyidina Umar, harta bendana gonimahna loba diboyong ka Madinah harta bendana segala rupaya dimimiti alat-alat perang anu canggih saat eta kendaraan saat eta panghebatna uang dirham urang dinar loba luar biasa perhiasan-perhiasan berikut pakaian-pakaian perang loba jasa dibawa ke Madinah. Kumaha Kang Sayyidina Umar ngadoana Sayyidina Umar mangadoa teh Gusti kuari segala rupa aya ya alat perang segala rupa aya kendaraan segala rupa aya mewah segala rupa uang emas dinar perak jeung segala aya hayang dahar teh hese hayang nginum teh hese Gusti besi jadi sungkunan ngadoa Sayyidina Umar mah ngadoana Allahumma inni a'udzubika min an akuna mustadrajan fa inni sami'tu kataqulu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sayyidina Umar mah ngomong ngadoana kos gitu. Allahumma ya Allah inni a'udzubika sayyana kaula ngalindung ka Gusti anakuna mustadrajan tidak ya nabi teh disungkun ku Gusti besi teh jadi sungkunan harta teh lantaran abdi nguping ucapan Gusti sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ku ayana sakitu Gusti bere hata abdi ulah resep saeutik-eutik acan kana dunia. Sayyidina Umar tuh jadi wauhan di hatena sakitu lobana bagikeun gonimah teu hayang saeutik-eutik acan aman negara lantaran jelemana teu hayang kadatangan ku dunia. Tina sawarehna kiai anu bakal naon gitu ngaranna aman di akhirat bakal langsung ka surga di mana-mana ya dunia suka imahna cerik besi dunia jadi istidraj lamun tas gariung haju aya nu mere amplop 10 juta 20 juta nya nama cerik atawa 5 juta Gusti besi ieu dunia nu dibawa ku abdi asup ka imah abdi besi jadi sungku nanti Gusti tah mantes pidato teh cerik ka Gusti Allah percis kos eta bae eta ge pernah cerik ya Allah ya Rabbi Gusti abdi teh ceramah Gusti aju dibere nangan 2 juta padahal pasaran abdi 5 juta segruk cerik goblok tuh udah kuwadi aduh Masya Allah karim urang wajib cerikan teh saeutik Sayyidina Umar mah cerita besi asup ka imah dunia teh
ulama anu jelas-jelas bakal ka sorga ketika dunia asup ka imahna cerik besi istidraj. Ya Allah, urang mah golosor cau, alhamdulillah. Nu kamari ge can beak. Golosor deui apel, alhamdulillah. Masyaallah. Golosor deui kitu anggur, alhamdulillah. Bo di imahna sakumaha toko buah-buahan. Haju maksudna masalah kos kitu mah jaki kiriman Allah. Ieu mawa sajan sakilo kan jadi loba. Tapi nyana bunga celaka. Kudu kumaha tuh? Sayyidina Umar, ya Allah ya Rabbi. Ku abdi geus dibikenan bae ge di dahar sadaekna ku jelema ku tamu-tamu tapi Gusti ngiriman dia besi dijadikan istidraj bae Gusti. Ya Allah ya Rabbi. Ulah Gusti jadikan istidraj. Bere abdi ulah resep karena dunia kos kitu nyanggakeun sadaya-daya tanggu urusan Gusti. Masyaallah Gusti. Kamari mah rada loba kok ayeuna saeutik Gusti. Siapa goreng tungtungna cak Allah teh ya. Atuh rada resep eta mah. Ulah tuh. Andak lamun urang ngariung ngajut tadi bare berkat alhamdulillah. Masyaallah nuhun Gusti. Berarti Gusti ngajagaan dunia ka diri abdi. Boro-boro dibawa ka imah abdi sangkilang nginum ge garokon teu Gusti. Ieu beuneuran abdi bener-bener dijaga ku Gusti. 3 kali bae kieu abdi ka rumah sakit Gusti. Tolong budak. Ngadoana kos kitu piisineun. Tuh, urang mah lamun bag loba berkat alhamdulillah. Ba istidraj. Rasakeun ge dahar, sanggeus sadahar kemudian nginum terus orang sare bisa tahajud gitu. Lamun eta teu bisa tahajud berarti makanan teu beres. Urang mah teu pernah kitu Pak. Alhamdulillah bu penting ada berkat. Subuh ge kaliwat bu mantap jasa tambah berkat. Tolong seuri deui goblok jasa. Maksudna aya jelemana kuari ge. Ya Allah mal jauh ti si eta lah. Kuduna makan merenung. Ketika dek di dahar kurang di dahar Gusti isi istidraj lain masakan nama bagus jengeuna bisa moal ya abdi hudang Gusti. Masya Allah. Andai kata ieu makanan haji bisa hudang berarti bagus Gusti. Andai kata ieu teu bisa wallahu alam Gusti. Abdi teu nyaho saha nu masakna kumaha meulina make duitna kumaha teu apa. Tapi mamalana kan ka abdi. Lamun teh mah ieu duitna nu pake meulina teu beres, masakna teu beres, atuh pan dibikeun ka abdi sarua jeung diracun abdi Gusti. Ya Allah ya Rabbi. Nu ngomong ka situ eueuh. Allah. Can ngadenge cili aing sagede kieu can ngadenge. Encan, nya nama huahe. Geus beres dahar itu beak kan bungkus deui. Nu eta we huk adu Bang, nu batur ge kunyana. Cek aya ge eta mah bagian abdi. Lah sia mah teu kudu. Pohara. Masyaallah, eta mah ngaranna kieu berkat. Iya. Walladzina kadzabu ari jelema nu ngabohongkeun khususna lima kaum seluruh para kufar eta teh horenganan keur ditarik saketik saeutik ku Gusti Allah. Aya anu ditarik saeutik istisad naik ka luhur. Sapalkah satahap dok aya di luhur. Aya anu turun ka handap sapalkah sadarajat sapalkah dek ka handap. Istidraj teh ditarik setik imah ditarik ka luhur naik wa imah ditarik ka handap turun. Istidraj. Masyaallah. Urang lamun ngaji bahasa Arab hese. Al-istidraj huwa naqlu darjatan ba'da ukhra min uluwin ila asfala wa bil aksi. Maksudna pindah. Istidraj teh setik satahap lamun dina tangga mah sanaon tangaranna. Sanaon tah? Urang nentak saya. Lamun Sunda mah satetece. Di urang mana anak tangga mah eta anak tangga setangga itu mah barang Betawi. Urang di urang naon? Sana. Saundak mah iku mah wong Jawa saundak gitu. Wih, mengkonon sih nama ge. Iya, itu mah bahasa kita apa iku?
Tuh, bodoh saranti. Itu jauh lah ngomong. Ngaisin awak bae sia mah. Eta teh aya nu ti handap ka luhur, aya nu ti luhur ka handap. Istidrat ngaranna, maksudna ditarik saeutik lalaunan. Aya jelema kuari ngaji lalaunan saminggu sakali keur ditarik ku Gusti Allah dikaluhurkeun tina tatadina bodoh supaya ulah betah dina kabodohan rada pinter kabelah ditu lah mantep ngajina unggal poe naik komo santri mah setik 10 tahun ternyata bisa maca ieu eta istidrat ditarik setik ibadah sarua ibadah ge sarua bae anu tatadina urang teh ibadah biasa bae ku ari mah beki yakin datang ka makom yakin eta ditaekeun ku Allah setik ku gara-gara nyanana micenan ka resep dunia mimiti tatadina masuk resep radal keluar ku ari mah geus ditahan teh hayang tadi nama setik rada daek ngumpul-ngumpulkeun dunia ku ari mah geus diasing-asingkeun teh hayang setik kabelah dia terus baneanana berusaha ulah resep saya mau bisa sekaligus mungkin bae 5-10 tahun karakter bae biasa bae menyikapi dunia teh horenganan permainan dunia mah ja horenganan nang Allah geus dibagi-bagi ku Gusti Allah usaha teh usaha ge sakitu mah sakitu benah nu qasamna bainahu ku ari geus aya dina makom yakin ditarik ku Gusti Allah daek tak jadilah sholihin istidrat naiklah tak jadilah wali masya Allah ente sakaligus salaunan istidrat aya deui eta mah walladzina kadzabu ya majalma anu ngabohongkeun ka Allah kiai teh kan nu mantak dikiaikeun ke bisa ngaji nu mantak dituturkeun ku masyarakat teh lantaran boga pangaruh aya ilmuannya geus dikiaikeun ku masyarakat teh kiai ngimaman mangga kiai ngariung kiai nu mimpin mangga kiai ala kadar ngomong mangga dikiaikeun ku ari mah pangaruhna rada gede manehanna rada gede alhamdulillah ka mana-mana loba nu ngundang nyana lantaran dikiaikeun alhamdulillah kaambel ku pamarentah alhamdulillah disilaturahmian ku kandidat ku ketua partai sakali sasalaman 1 juta engke 2 juta ke 3 juta kaditu namanya luluh bungahnya na dibere duit kos kitu ge teh nyaho asal usulna eta nyana ti mana nu sabenerna ti mana henteu penting mah aya bae tah warinya na ditita kampanye nae ka panggung langsung dulur ndek nurut ka sadeui lamun lain ka kiai aturan tuturkeun bae kula ye ieu ke melalui pertimbangan Al-Qur'an waqaf Al-Qur'anul Karim ieu nya ulah salah pilihlah tah ieu Golkar lantaran Golkar mah bisa pake nyiuhan iyalah golongan karya nah yuk ndek nurut ka sadeui urang keur ngabangun sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun keur ditarik dibetot ku Gusti Allah dikahandapkeun nyana teh nyaho nu kamari di kiai-kiai ku ari rada bau kiai si kitu kamari mah beuh hebat da saya kiai di situ aya para kiai kiai eta hebat ku ari mah kiai si kitu beda tuh 2 kali kiai kitu kiai gitu tuh kuda bagus 2 kali kuda bagus handle tabakos gitu mah tapi kiai bagus bahaya ya mah tah sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun ngagesle Wari kiai anu asup ka partai, kiai asup anu ka Golkar terutama deulekeun di Kabupaten Pandeglang, saksian di Kabupaten Serang, Ambalaya di Kabupaten Tangerang, sepengalaman kaula kula di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya. Eta teh anyana teh bunga nu dibere mobil, nu dibere motor, nu dikamekakeun, kemudian nu dibangun majelis salimna jeung pondok pasantrenna. Eta teh keur dibongbroy disidrat ku Gusti Allah, horenganan sanastadrijuhum keur ditarik setik-setik, dibetot. Mun tadi mah teh handap ka luhur jadi solihin, teh handap ka luhur jadi wali, ku ari bati luhur nu tadina kiai jadi ku ari kiai-kiai.
ngagejret blek kahandap nu ngaji tutup tinggal bae nyana suuzon ka jelema nu magahan ngaji teh pesimis gara-gara sia lain gitu pagawean nyana diistidraj ku Gusti Allah santri baralik plak tinggal moh kuari mah 2 tingkat 3 tingkat majelis talimna loba gede tapi nu ngaji kuari mah pondok pesantren 2 tingkat santrina beda ngomongna ai kamari mah macalab diatun manawiyatun wa tutanawa samayatu kuari mah lain deui oh kotok negeri diganti sabaraha pondok pesantren nu santrina jadi hayam negeri sabaraha pondok pesantren anu kuari eta teh diistidraj ieu ayatna ieu bacakeun di hareupeun Kiai Mui bacakeun di hareupeun Kiai Golkar bacakeun di hareupeun kiai anu sok di partai yo walladzina kazzabu bi ayatina jelema-jelema kiai-kiai anu ngabohongkeun kana ayat ai ngabohongkeun sakaligus henteu tapi menyalahgunakeun kana ayat sanastadrijum ieu teh bakal ditarik ku Gusti Allah saeutik min haitsu la ya'lamun nya mah henteu nyahoan dengan cara teu nyahoan horenganan keur dibetot ka handap kamari mah manggung di luhur kuari geus aya ngagedep le di handap tetep bae hayang dikiaikeun ku batur lamun ditanya teh di kiai-kiai nya nama marah padahal mah santri teu boga pangajian deuk kumaha tuh tapi tetep bae lamun teh dikiaikeun marah goblok sia kiai aing teh kiai emang aya santri kiai boga pangajian henteu mana tuh hayang kiai bae tetep dipertahankeun ku aing kiai bae pan ai kiai mah meureun boga pangajian kiai boga santri eta kiai aya majelis taklim aya pondok eta ngaran kiai aya santrian kuari mah santri baralik bubar kabeh haju kuari majelis salim lagi geus seueuh haju nyanana magahan ngaji geges henteu haju manehna tetep bae hayang di kiai-kiai eta kan disidratkan ku Gusti Allah bacakeun ayat ieu ka kiai modal kos kitu maksudna kumaha abe merenung nyana aing ieu datang ka kiai kuari ge encan ngarasa salah bahwa nyana asup ka Golkar ku goblok-goblok da kiai eta ku tolong lah kiai tong tidak muka hatena tidak pan aya anu sadar mah masyaallah nya padahal mah ilmu patul muin aya di aing tafsir aya di aing tapi boro-boro batur aing ge teu make berarti aing ieu meureunanan ka hijab ku Gusti Allah dihijab iku nafsu aing kamari meureun aing ka partai Gusti hampura Gusti mudah-mudahan abdi kapake di Gusti tah mah tolol mah ka situ sanastadriju teu daekeun malah kuari mah geus dagang kiai nage boga warung tapi tetep bae lo mau ditanya mah aja ke mana goblok mah haji kiai tolol sih teh nyahoeun beuneuran marah kene mah marah eta sanastadrijum tah tegas jasa ieu ayat tegas jasa tegas jasa sanastadrijum min haitsu la ya'lamun masyaallah istidraj Gusti Allah ya Allah ya Rabbi baheula keur boga pondok pesantren salap mah manehna pada santrina aya 10 aya 20